Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun wasta pun Ganesha Bandung Putren Tiedar di kelas 11 MIPA hiji. Di dieu abdi bade nyanakeun dongeng anu judulna Sasakala Situ Sanghyang. Kacaturkeun di hiji lembur anu jauh ka ditu, jauh ka dieu. Eta rahayatna teh katelah pada pedit butut kasirah. Jeung ku kapeditan eta pangisi lembur teh geus jadi kabiasaan. Dina hiji poe panon poe keur meujeuhna terang-terangan panas. Ka eta lembur kadatangan hiji budak anu pangawakanana beda jeung budak sejena. Eta budak teh umurna kira-kira kana 8 tahunan. Pakulitanana hideung, awakna sekok, jeung bajuna teh teu make kancing. Atuh pelebah beteungna teh kaciri bucin tuh. Hei bucireung, keur naon maneh cicing di dinya? Eueuh kasieun. Ceuk salah sahiji warga tadi nalingakeun kana kaayaan eta budak. Kuring teh datang di tempat nu jauh. Maksud teh rek ngajugjug ka hiji tempat. Sabab waktu kuring ngilu-miuhan di sisi lumur ieu ku sererea pada ngusir. Jeung waktu kuring menta cai ku sabab teu kuat hanaan. Sapangeusi lembur ieu taya nu mere sakeclak-keclak acan. Ceuk eta budak bari malimba. Bari mawa awakna dijagan. Si buncireung lempang ka tengah lembur. Srog anjog ka hiji imah panggung anu geus reot. Sampurasun. Ceuk si buncireung. Rampes. Walau membuka imah dan bukan pantong yang asup ka jero. Yap, ujang ka dieu sok tieup tah dininya. Tah bubui sampeuna, tah caina mumpun haneut keneh. Sok geura ngopi. Jadi ini mah pangamogana ukur nu kieu. Ceuk sini bari sor diasongkeun ka eta budak. Seloba omong deui, si buncil teh ngan cerebek dahar. Tegros nginum maning urang. Sakedapan eta bumi sampe teh geus beak di dahar si buncil. Nuhun ini ayeuna kuring keseubeuk aya tenagaan deui. Ceuk si buncil bari nganuhunkeun ka sini. Ujang teh di mana asalna? Jeung arek ngajugjug ka mana? Sini nih nanya. Nini ulah yang apal asal lembur kuring. Geuning bener. Yen jalma-jalma nu aya di lembur ieu teh kakocap peditna. Ngan nini wungkul atuh bageun teh. Kulantaran kitu ayeuna nini rek dibawa ka kahyangan ku tentara-tentara kerajaan kuring. Naik kereta bening. Eta budak teh robah celana jadi agem handaruan. Sini nih buru-buru beberes. Ngan beberesna teh rada gandeng. Atuh tetanggana teh arapaleun. Nini arek ini ka mana anjeun teh? Sini nih repeh meneng balai. Kalah terus indit naik kereta bening arek ka kahyangan. Si buncireung kaluar ti imah sini. Bari pok moal meni agem handaruan celana teh. Hei sakabeh pangeusi lembur. Maraneh teh paredit tara daek barang bele. Nulung ka nu butuh, nalang ka nu susah. Ayeuna sok cabut ieu nyere nu aya di gigireun imah nini. Ceuk si buncireung. Si buncireung teh sebutanna mah utusan ti kerajaan Sanghyang Murbawang Sesa. Saha maneh teh buncireung sombong pisan nangtang ka kaula. Ceuk eta jalma dijangkeun bae. Sakabeh warga eta lembur jalan serikeun kalakuan si buncireung. Sok sanajan kitu maranehanana nyobaan nyebut eta nya ditancepkeun. Tapi sarerea oge taya nu bisa nyebut kana eta nyere. Si buncireung ngadeuketan eta nyere. Samemeh nyebut eta nyere, pok manehna teh ngomong. Maraneh bakal diteleumkeun ku cai carang lidag anu kacida gedena. Terus si buncireung nyabut eta nyere di dieu di masjid ini.
dadak sakala aneh bin ajaib tina liang ulut nyere teh mancer cai anu gede pisan eta cai leb-leban beuki gede beuki ngalegaan teu fungsi dina oge eta lembur teh bisa keueum ku cai jeung sakabeh wargana ngabogaan sifat pedih tah eta tempat teh tepi ka ayeuna katelah Situ Sanghyang nu ayana di Desa Cibanari Kecamatan Tanjung Kabupaten Tasikmalaya. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.